Kunaon eta man? Gara-gara ngalongok pebaturan. Kumaha caritana? Ngalongok tapi bonyok. Ceritana teh kieu, Ceng, urang ngalongok pebaturan di rumah sakit. Urang teh nanyakeun ka pebaturan. Arek dipangmawakeun sangu padang, arek bubur nu haneut apa wanaon. Nya eta kakalah nolak pebaturan teh. Emang nolak kunaon man? Cek manehna teh sangu geus teu daekeun. Bubur geus teu daekeun. Naon atuh man nu daekeunana? Nyata kurang teh ditanya tahu baturan nu gering eta teh. Ai hitut daekeun. Cek manehna teh daekeun. Nya geus ku aing dibere hitut. Koreamna. Jadi we aing dibaledog ku termos. Boroma ku aing gede nih. Anjay.